Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorana rada tarikan. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap ibu-ibu araya nu calikna bari nyanghunya raya anu sila ebok nu nundutan nu nyepeng budak nu tegadu artos. Masya Allah, iya neng meni semangat ya pasti. Santri di mana neng? Santri ti Cijati menega rilis. Tepuk tangan buat santri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Tarehe atuh ada apa Rendi kok garaneng bae. Wa qala aidan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du. Jam 11:30 kirang 10 menit sanes waktosna abdi calik dina panggung. Jam 11 biasana neng Bu Haji tos lungsur. Jadi ya teh kumahanya tunduh socagenan titingalian teh kirang jelas. Iya neng ongkoh parawan tapi juga nini geuning. Berarti ya soca teh Pak Iman soca abdi teh teu normal ieu teh. Duka tunduh, duka teu sehat. Ta biasana jelasna deui ieu titingalian teh biasana mah kuluak white kopi biasana mah. Mohon maaf panitia Pak Iman sanes nyuhunkeun ieu mah ngawartosan we. Masya Allah ieu di pasihan kursi terlalu mewah. Mewah tapi teu ngareuna. Dicanak mundur ngelewo dibawa ke hareup nyeri aja. Masya Allah di panggung didampingi ku ganteng teu cangkel eta nyepengan HP. Mudah-mudahan HP asing ngeblengnya. Ngawasna teh kedah lami-lami lah sareng urang bojong jengkol. Ah bojong naon tuh? Oh,
apun cenah tutong nyarekan ka abdi. Da abdi mah kieu ari ngaos da can tuang teh sok balelol. Bade nyebat bojong asih teh kalah jadi bojong jengkol. Ngaos di bojong asih mah teh kedah lami. Da di lami-lami ge tara diarapalkeun ieu nya. Janten ngaosna kata mitos wengi urang singkat padat melekat nu penting tong hilap engke aruwih ti dieu nyandak ilmu anu manfaat. Rariweuh ari ngaji jeung ahli barang dahar teh kieu kana berkat we. Masya Allah sanaos tos setengah 12 ieu jamaah masih keneh kompak. Sigana mah aya ieu 2000 majeng nu teu hadir. Hatur nuhun ka pengatur waktu, penjajab acara, pembagi wanci nu dipihormat, wabil khusus Sohibul Walimah, Sohibul Bait, Sohibul Al-Fukah, keluarga besar almarhum Kiai Haji Raden Karna, ngalangkungan kersana Bapak Iman. Oh hatur nuhun Akang. Cicing lain yang sasalaman dah dia mah. Oyong nyuhunkeun kursi itu anu beureum itu tukang tuh. Nuhun. Wios Akang, ku Akang ka dieu keun nanya gitu. Tong dikeprokan atuh da lain japati si mang itu teh. Tak kursi eta nu beureum. Mang, hai, kursi nu beureum. Nyuhunkeun kursi eta. Ku mang anu masihan kopi bieu ngimi urang deui. Masih mangkala udud. Aku eta mun amiraos. Be. Sok ka paling geser ka. Mang geser ka dia, Mang. Ya. Hei, Mang, cicing dia. Itu biasa weto ngadeg-deg gitu. Ada apa di hati Mang eta dada meni bergetar begitu? Tara biasa ngaredeng jeung nu geulisnya. Oh iya. Shallu ala Nabi Muhammad. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Raden Karna melalui nunelepon ke abdi teh kersana ingkang putrana Bapak Iman. Atur nuhun Pak Iman parantos masihan cai kopi. Sedikit ngantuk abdi ilang, tak geuning katingali neng teh bener ayeuna mah geulis neng teh parawan. Ngan tetep ya tuur maleuleus da canda mah. Patuangan perih Pak Iman. Ieu biasana damangna teh ku Pokari Sweat ieu teh. Sadayana keluarga besar pala putra putu almarhum Kiai Haji Raden Karna anjeuna ngantunkeun putra 14 ti 2 bibit. Bu Haji masih kene aya. Doa ti sadayana mudah-mudahan keluarga di dieu pala putra putu Pak Haji ku Allah sing disarehatkeun diparanjangkeun yuswa. Mudah-mudahan pala putra putuna sing janten marurang kalih anu saroleh. Ya Robbal nu dipihormat para alim ulama, masya ganti ayeuna mah nu mere Pokari Sweat
kasep batan ieu mah. Alhamdulillah tuur ngadadak jag-jag aya pukaris we ngan perih angen macan leungit aya biasana Pak Iman icalna perih angen mah ku teh pucuk kitu pasti datang deui teh pucuk geura para alim ulama para ajengan para kiai nu aya di Bojong Asih desa naon ieu teh mang desa Bojong Larang biasa we Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur tuh gering datang deui teh pucuk beda deui nu merena ge anger pangbututna nu ieu rungkan Siti Saes abdi mah ningali akang teh jiga yana nu leungit. Amang teh jiga mang yana nu leungit di cadas pangeran geuning. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Gara-gara teh pucuk dina meja jadi balatak jiga norek ngajampe geuning. Masyaallah atur nuhun da abdi mah moal aya nu dileueut hiji oge sanesna naon da Pak Iman abdi mah sok bingung bade ngaleueut teh pucuk teu da inget ka salaki bade ngaleueut pokaris wet inget ka car oge karesepna ieu teh mata punten Pak Iman lah keresekan we atur nuhun ka tim kameramen eta kurang rambutna asa kitu eta mah hiji dah oh gaul amanya gaul ama rambut di beruman di konengan enjing jaheannya kapameng gaul ate GAUL singkatan gaya anak urang leuweung tapi resep kene ketang kitu awiosnya kula sok digeunggeureukeun atuh aja rambutna beureum tapi daek ngaji alhamdulillah sirah botak daek ngaji alhamdulillah daripada botak korupsi sok aja teh mending kene alus kene ya tepuk tangan buat si anu di beureuman eta masalah punten anya Bu Haji masanesna naon ka ate resep ate bade didoakeun mudah-mudahan enjing mah ate sing bingah da ieu nama ate nuju kalebet jalmi susah kunaon susah teu kabeuli kopeah-kopeah acan masalah para ulama, para kiai nu aya di Bojong Asih, desa Bojong Larang mudah-mudahan sing paranjang yuswa. Da abdi mah keung lamun di Bojong Asih tos daya ajengan ibu peryogi keneh teu ku kiai. Jawa beuceuk perlu keneh ku ajengan. Matak neng jadi santri nikah teh kedah ka santri deui nya. Ih, atuh ari nikah ka santri maneng moal hese. Mitoha koret ruqyah. Salaki sare wae talkinan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kiai di Bojong Asih tos daya ta ieu aya gentosna santri. Ngan abdi mah ibu sok nyeri hate nalangsa lamun di hiji lembur tos daya ajengan. Kasepuhan di dieu kersana Pak Kiai Haji Pak Ustad Pelor dukasa aslina ngan sok di pelor-pelor we. Jiga nama sok ngabeledag teh nya. Tarik gitu Pak Ustad Pelor doakeun sami sing panjang yuswa daripada Pak Ustad Pelor ngantunkeun ti payun wios ieu heula we jadi kan ieu deui pupu lemur papayung masyarakat manawi aya Bapak Kepala Desa aya teu aya teu aya Bapak RT Bapak RW aya para pemuda, para pemudi, jamaah sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Panggung teh kirang nyaman, jangkung teuing, gagah teuing. Tara biasanya Pak Iman abdi mah di pasihan panggung sapertos kieu. Ieu mah panggung kieu mah jiga jang pongdut.
mun Lesti Kejora tah pantes ngau panggung kieu. Berdasarkan pengalaman kamari jadwal acara di Cirebon mang panggung teh dipasihan sapertos kieu, bahkan leuwih jangkung, leuwih gagah, leuwih wedel. Ternyata nu hajat teh uih menang artis Lesti. Penasaran abdi naroskeun Pak Iman ka nu hajatna mang sabaraha mayar Lesti. Masya Allah matak nyentuh kana angen si horeng teu murah. Lesti itu dibayarnya hampir 150 juta. Cerik abdi Pak Iman hareupeun nu hajat ngusapan dada nalangsa ngabandingkeun nasib abdi jeung Lesti. Lesti mah payu 150 juta, abdi mah boro-boro sakitu ka dieu ge hayang 10 juta ku Pak Iman ditawar deui. Cek Pak Iman teh sih ridho we anggap we cenah ka abdi mah baraya asa teu kaharti. Abdi teh jeung Pak Iman teu wawuh teu salemur teu sakabupaten ari keur kieu ku dianggap baraya. Hampura Pak Imannya wayahna keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Masya Allah. Bu araya ieu teh ibu aya buaya masih ibu luar biasa kompak semangat sanajan tos jam 11:30 da yakin ibu biasana wayah kieu teh ibu teh geus sabaraha liliran. Muhun Bu aya nama ece teh can sakrejep-krejep acan ieu teh ibu ka dieu teh ikhlas henteu dugikeun kawanci kiwari ayeuna masih kene kikieuan ridho dipaksa ku Pak Iman. Cicing hei cicing kaje tetulus rek dibere hadiah. Saha namina eta jung atuh rek eueuh manya sing ditampi iman Islamna. Bu ibu masih keneh ridho calik di dia dipaksa ku Pak Iman angkat di bumi ibu ka dia naik motor apa jalan kaki. Ibu di bumi ka dia para santri neng naik ojek atanapi mapah karena mobil diongkosan teh ku Pak Iman. Jadi ece ka dia ngongkos olangan di jajanan ku Pak Iman. Geni ibu tita tadi jajan berarti jajan olangan, duit olangan. Merasa rugi? Tidak. Ku panitia ece ternyata ka dieu teu diburuhan. Ku Pak Iman ternyata akang teu dibere hadiah. Tapi Masya Allah luar biasa kompaknya jamaah, semangatnya jamaah. Apa yang menjadi dorongannya? Naon nu jadi motivasina? Kita mengingat perjuangan Pak Haji almarhum Kiai Haji Raden Kar. Margi para ulama, para kiai termasuk almarhum mangrupikan pewaris para nabi. Ala ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan mungkin wae ece abdi hadir ka dieu, ece datang ka dieu, akang datang ka dieu, para pemuda, para santri calik di dieu. Naon anu jadi dorongan nu utama? Urang teh emut mengenang akan perjuangan baginda junjunan Rasulullah. Bu bade ka mana teteh euy? Oh neng nangis. Itu tuh arwih jung sing dipegat jurig. Tadi pegat jurig sing nyusul jurig na ka iman. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawablah ibu dengan jujur, ibu cinta ka Nabi Muhammad henteu? Bu, ibu gaduh salaki henteu? Eta geni ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad moal dicarekan ku salaki, moal diamek ku caloge, moal pasea engke jeung salaki. Masya Allah. Abdi bade naros ke akang bojo akang nyebut cinta ke Nabi Muhammad, akang bade cemburu moal. Sungguh tidak punya perasaan. Bu,
Ari ibu cinta henteu ka Pak Iman. Hapunten Pak Iman. Geuning jemaah teh aya nu bogoheun ka Pak Iman mah. Masya Allah saking rindu dan berat cintanya urang ka Nabi Muhammad, ridho urang ti bumi ka dieu jauh di jugjug angang mapai jalan ngajugjug ka hiji teu karasa sabab aya urang kompak sok gerak lagukeun mapai jalan ngajugjug ka hiji. Aduh si Neng meuni tarik teu karasa sabab aya tuh para santri gaduh kabogoh teh jang jomblo. Masya Allah wilujeng wengi ka para jomblo. Seandainya AA punya rasa cinta kepada seseorang, ku cinta mah mengalahkan segalanya. Matak sok aya paribasa, kalau cinta sudah melekat teh kotok asa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie. Kalau cinta sudah membarat tai ucing ge asa pedak. Allah kacarita jeung kabejakeun tai ucing asa pedak anger we tai ucing mah kumaha. Tuh apaleun situ. Tanu buukna panjang geuning apaleun haseum. Saya eta mah kawas eueuh we dahareun we sajian unggal poe ngaletakan tai ucing. Oh cek juragan santri mah wa ulqatun hasilatun bitabi'i kaul qatin binafsil ismil waqi. Ku cinta mah hese. Bu yakin ibu iya ka dia cinta ke Nabi Muhammad, cinta ke para ulama, cinta ke para kiai, rasa cinta. Aduh si ibu menikat pari joget. Sokra bu, sing tarik bu, da moal teu nyambung jeung jurig TV mah sokra. Barang rasa cinta pasti ada pada makhluk. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang sampai datang. Bisaan aja tungtung natu geninganan eta tong gogoleran gitu renungkan. Aduh sok atuh sing kompak ece tong kalah yang serikeun ci ece kaluarkeun sorana bisi setruk renungkan. Aduh sing sae atuh tempona tungtungna renungkanlah heup. Geus torojol deui Nestle susu cap beruang sugan kuring teh keur muriang gitu. Hatur nuhun ieu ari para kiai di dieu lamun keur ngawulang ecek sok dipasihan nu kieu tara nu kieu geuning ari abdi meuni sagala. Oh ami semangat da abdi mah teu bungah ieu. Sok ari abdi mah nu saliwat mah di ugung-ugung diteleponan dijemput ka ditu dugi ka bumi tingali ecok seueur kue nu dikeleran bari teu dibukaan disuguhkeun ku Pak Iman manghaceuna Bu Haji ngaleut lah ecek kalah kacapek ku di perjalanan ge wareg. Hapunten Pak Iman abdi teh barang tuang saur tadi ge abdi masuk emut ka salaki rek barang tuang teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut almarhum Bapak Kiai Haji Raden Karna Masya Allah ngantunkeun keluarga, ngantunkeun bojo, ngantunkeun putra. Ternyata ia putra sadayana Haji Karna menjadi dambaan orang tuana. Alhamdulillah teu aya pala putra Pak Haji, teu aya pala putra Bu Haji. Katawis ku abdi tadi nu 14 adem ayem rukun harmonis romantis. Ibu abdi mah tadi ningali Pak Iman menikat kabita sareng bojona teh meuni papap yayang pap aya naon yang aduh kabita da abdi mah tarang di kitu-kitu ku salaki. Komo kamari mah Pak Iman abdi uih ngawas ti Bogor dicarekan ku salaki teh. Biasa masuk ngamanja salaki abdi teh ceu.
sugan teh kunaon salaki teh bisi keheul peda abdi hayang kasih Aldebaran lain orang teh da ku abdi ge salaki teh dijurungkeun bisi hayang kasih Elsa tapi mungeun da hayangan we kasih Andin ngan si Andinna tetap bertahan bercintanya hanya satu untuk si Aldebaran salaki amek-amekan abdi uih ngaos ti Bogor maca salam tengah jawab 3 kali maca salam salaki teu nemalan geus moal bener ieu mah ku disampeurkeun teh kenapa dari tadi teh baeud wae teh hoyong kopi mung teh hoyong naon atuh hoyong Pocari Sweat teu hoyong nenen teu hayang nya kunaon atuh aya neng da ku ditatawarkeun sok isukan neng teh bakal nikah ulah nyebut kawin dari kawin jeung nikah teh beda neng ari nikah mah aya syarat jeung rukun ari kawin mah cukup dina rungkun jerkut 15.000 totojerna jukut jersik 15.000 totojerna keusik tapi sekarang mak neng fokus heula masantren tong waka mikiran jodoh da jodoh sudah disiapkan oleh Allah tenang di mana jodohna belum tahu dan belum tentu di mana arahnya cuman pasti jodoh sudah disiapkan neng ayeuna status neng parawan engke matos nikah teh jadi pamajikan status ayeuna bujangan engke matos nikah jadi salaki geus jadi pamajikan geus jadi salaki status akan berubah lagi neng awak moal alus wae geus nikah mah neng teh dikeureuh ku salaki pasti bareuh awak geus moal bener deui mun ayeuna ditilik ti gigir leungik ditetep ti hareup sieup isukan mah geus hamil neng make baju kitu teh jiga orai kadut diuk dina kursi ge percis jiga ceng-celengan plered kadang salaki ngamanja kadang salaki teh amek-amekan mamah ayeuna mah bukan mamah yang dulu lagi ka abdi geus kitu salaki teh nya atuh pasti da mamah ayeuna mah geus boga anak mamah ayeuna mah geus boga incu apalah yang menjadi perbedaannya kapungkur mamah teh payudara teh menineuhneur ari ayeuna ditoel ge teh oyag-oyag di bawah nangkara ke kalah nampuyak sugan teh ceplok naog di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna huntu nyatukeun bae hitung-hitung ada harbasa urat we cing teh masalah uwi ngaos ti Bogor salaki kalah amek-amekan sungguh hatiku terluka sampaikan kaya nage nyeri hati abdi ku salaki teh can cager-cager keur mah capek dari awe mah pagawean na beda jeung lalaki pegat mah bapak macul ka sawah ti imah init isuk-isuk make duduk ku butut huntu koneng suku jebrag tengung hideung baju rebig manggul naon manggul doran da paculna mah di tukang nu dipanggul mah naonna dorana ka sawah salaki ngulang-ngulangkeun pacul balik lohor geus lohor datang ka imah salaki tuang kantun am tos dipangnyangukeun ku bojo geus kitu salaki mah eueuh deui pagawean tapi tingali akang seorang wanita seorang perempuan pamajikan akang termasuk abdi jadi awewe sekaligus jadi bojo masyaallah Bu 24 jam beurang peuting full digawe beurang nyamel ti peuting sok atuh sing tarik beurang nutu ti peuting iya para korban keur demo para tersangka da rumah sasalah ngadedempes we Bu ibu nuju ngahuapan putra porocot budak teh salaki keur ngahuap kala amek-amekan geuluh tah geraumehan budak ece ge dasarua keur ngahuap belaan dilesotkeun huap ece ribut ngomehan budak panangan ece nu katuh ngeupeuh sangu nu kenca ngeupeuh tai rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun tengah wengi budak ece nangis ece na mereup kulem acan ge tibra terus kaganggu ku budak gogoakan ece gugah bager ucu geulis ieu nen budak teh tepikeun karehe sugan teh ece teh rek tibra sare da budak geus rehe bapana kalah milu gogoakan gigireun ece salaki cek ece teh ganeng bapak tong gogoakan sok ka dieu sampeurkeun tah sabelah deui ngangurkop ka dieu parasmanan jeung budak sabelah ku budak sabelah ku bapana tapi ka hulu susu teh offset ari kutang naluhureun dada susuna handapkeun bujal ditaros ka iman caroge teh kunaon atuh teh baeud wae nah teh
kiat lapar si horeng teh lain lapar, lain hoyong kopi, lain hoyong susu. Nyarekan ke abdi tetep percayaan abdi balik ngaji. Bohong mamah lain balik ngaji. Kunaon alasanana manya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat. Biasana ge tas ngaos masuk aya beas aya cau. Punten Pak Iman ieu mah nu biasa. Nu biasa ieu mah Pak Iman nu biasa. Cenah Pak Iman mah teu biasanya biasakeun we ti ayeuna. Abdi mah da bager Pak Iman, abdi mah soleh moal seueur aturan moal seueur panyuhunkeun. Da abdi mah ka dieu teh ridho datang ka dieu abdi teu maksud rek neangan duit, da abdi teu leungit duit. Rek naon atuh aca abdi ka dieu tujuan abdi mah hiji, ka dieu teh hayang meunang amal, ma astagfirullah. Ieu sing mah meuni molotot nyebut amplop. Nyeri hati ku si aca eta. Dipitnah hayang amplop. Hayang amal abdi mah mah. Ari geus jadi amal mah pasti abdi teh bakal loba dulur aca. Geus loba dulur pasti abdi balik ti dieu ku Mang Iman dibere doa. Ih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut. Aca. Kanda perkawis eta Mang Iman we lah. Tanggung jawab ngan abdi mah nitip Mang Iman nya. Uhiti dia ulah neangan pe pasean deui jeung salaki. Nya daripada abdi kudu pase jeung salaki mending ribut we ayeuna jeung Mang Iman. Si salaki mana beas tuh tanyakeun ka Mang Iman. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Putra 14 dikantunkeun cenah ieu Pak Haji meni seueur-seueur teuing gaduh putra turutan dari ngadamel budak teh sunat ngeunah nikmat ibadah ece matak Pak Haji Raden karena seueur putra teh apaleun ibadah nu saeutik anakna mah teu apaleun ibadah tuh aya dongengna lalakonna ece di Pangandaran tatangga abdi namina Bi Esih bisi teu percaya jeung susul ka Pangandaran. Daripada jauh kudu nyusul mah geus we percaya ke abdi. Malam Jumat kamari Bi Esih Ibu Bumina hampir rek dirampok ku bangsat da seueur banda seueur duniana ngan alhamdulillah tetulus gara-gara peuting harita Bi Esih keur ari ibadah jeung carogena. Tengah wengi teh bapakna ece ki Bi Esih teh lilir ditaros ku Bi Esih, akang kunaon teu tibra kulem lapar teu. Kunaon atuh oyong naon nenen. Dibukakeun we kutang Bi Esih teh ku Bi Esih ngagenyel we salakina teh nenen teu apa di luar imahna teh keur dikepung ku bangsat. Cek pemimpin bangsat intip ku saurang nu boga imah geus salare encan pas diintip teh ece nu ngintip teu tulus laporan deui ka pemimpinna tong tulus yang ngarampok imah ieu kunaon maneh berangan jung toong bisi teu percaya indungna teh keur nyusuan anakna teh jangkung gede jaba kumisan gede keneh anakna batan indungna segede kumaha bapakna seak teh ibu teu tulus ngarampokna sieuneun matak bisi di Bojong Asih ibu aya bangsat wayahna ece kedah seueur nyusuan salaki sanesna naon ibi eta teh demi keamanan demi keselamatan sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Kesuksesan putra almarhum Kiai Haji Raden karena Masya Allah tadi sahur Bu Haji teu aya putrana lulusan S1 S2 kalabat abdi ge ece abdi masanes S1 S2 S lilin we jabatan abdi bukan palang hiji palang dua abdi mah cukup we palang kakan jabatan abdi bukan bintang hiji bintang dua abdi mah cukup bintang 7 puyer 16 obat sakit kepala tapi daduk aku mah ece cita-cita mah ngaluhuran akang ieu cita-cita abdi tiba heula keukeuh hayang jadi presiden doakeun amin abdi sing jadi presiden pokokna mah janji lamun abdi jadi presiden jalan ka dieu rek di hotmik kabeh ku abdi sampaikeun ka abdi ka dieu nyeri tuur jeung nyeri bujur deui makan abdi janji lamun abdi jadi presiden si AA nu tita tadi uyuhan teh cangkel eta panangan AA ieu nu ngamerah ku abdi rek diangkat menjadi menteri agama jurusan pertahlilan. Masalah dengan kegigihan kumaha geuning ieu putra Pak Haji bisa rukun harmonis romantisna keluarga rumah tangga putra Pak Haji ternyata tidak gumantung kana cicis harmonisna tergantung ayeuna kana uang da sok aya ayeuna mah rumah tangga teh harmonis karena ada aya pulus lulus aya pulus mampus
Bener gitu Bu. Tapi ningali Pak Iman mah sareng bojona euceuk. Aduh, papa Yayang. Abdi mah disebut Yayang teh kapungkur we nuju enggal nikah. Panggilan salaki meni Yayang ieu mah boro-boro. Enggal nikah mah Yayang kenapa? Sakit kepala, minum oskadon yang. Ayeuna mah riet modar we sakalian. Baheula maneh Bu Haji mah enggal nikah mah ditutuyun ka mana-mana ge gedeblug lah Bu. Embis. Gobis gembis. Cek salaki teh angun. Jauh meesan calik Ibu enggal nikah mah salaki teh yeuh mamah can mamah nyebut nage Yayang jangan jauh-jauh dong duduknya. Sini dekatan. Aduh, bebeb. Ece nyebut bebeb nih geuleuh suku jebrag. Punten atuh panggilan teh kumaha salu atuh. Meni babak bebeb aya sampean roromeheun. Jiga tetangga abdi meni geunyelung sadesa panggilan papa Yayang ari salakina tukang ngalaan jengkol. Unggal enjing-enjing teh bade ka mana pap? Bade ngalah jengkol yang. Yayang bade ka mana? Bade ngaramet pap. Duh, budakna make sakola make dah papap dah mamam matak naon mun uluk salam. Dah papap ka bapakna dah mamam ka indungna dah papap dah mamam lanceukna sidiran dah diran. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mungkin wae aja sanes mungkin pasti karena apa ieu Pak Haji gaduh putra 14 tiasa sukses sapertos kieu teu aya murang kalih nu sombong ka indung jeung bapana teu aya murang kalih anu sombong ka dulur jeung ka baraya jeung ka tatanggana karena apa Pak Haji dari usia dini murang kalih putrana ditanamkan dididik ku pendidikan Bu aya di dieu pasantren seueur aya budak ibu nu ayeuna di pasantren. Aya budak ibu nu ayeuna masih di SD. Aya jung atuh teang sina aruih da tos sungi ayeuna teh ceuk. Nya teu teuingan atuh ece mah budak sina mareuting di SD. Bu, matak tongnya ece lamun gaduh budak daek masan. Kudu bangga lamun budak betah di pasan. Tingali putra Pak Haji bisa kieu teh ladang didikanku pendidikan agama. Da budak teh dididik tina agama mah yakin budak teh cadu moal soleh moal solihah. Cek Arno Tindi, the lesson indispensable for human being. Show it the existence of man wasn't possible. The lesson was essential for solving the most complicated problem. Kaharti henteu. Akur abdi ge henteu. Eta ge da sakitu-kituna meunang ngapalkeun paranti pidato. Lamun bahasa Arab mah da pernah masantren Bu Haji geneng bahasa Arab mah rada lumayan we. Bisa bahasa Arabna manuk hiber mun teu salah mah lamma tak turun. Mun bahasa Arabna jalan nanyak lama tak mudun. Bahasa Cina lancar abdi mah Bu bahasa Cina. Bahasa Cina na isuk-isuk can siang. Lamun rada beurang carang-cang tihang. Tukang digawe cang cingceng tong liar cingcang-cang huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun caroga ibu na mencret eta mah bahasa Cina na tong tuang oseng kangkung. Akan bela ngacaprak nu penting mah jadi duit we. Cek Pak Iman teh cenah Bu Haji mah geus kana duit wae berarti teu ridho teu ikhlas Pak Haji. Ridho Pak Haji keun da eta masalah eta mah urusan Pak Iman. Dibere we duit syukur henteu we piraku. Nya piraku da Pak Iman teh jalmi eling Ibu. Eling henteu Pak Iman. Bagus tah ke abdi mah nangtoskeunana eling henteu na Pak Iman kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Iman teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Astagfirullah ibu tobat sia ka Pak Iman nyebut teu eling. Tageuninganan rek labuh. Karunya teh. Disaledat nu mawa kamera. Untung teu ti gubrago eta kamerana. Masyaallah grogi si ade rek ngaliwat ka hareupeun nini atuh da. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Matak yu oca tuturkeun sakumaha ayeuna jejakna Pak Haji Raden Karna budak koyong soleh kata Nabi adzibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah hubbi nabiyikum wa qiraatil Quran. Didiklah anakmu hiji budak teh sina cinta ka Gusti
minimal atuh budak jadi teh ibu teh budak teh sing apaleun sifat nu wajib di Gusti wujud kidam bako ajib budak teh udah aya nama tuh da ibu mah budak teh yang soleh budak teh yang pinter mamah tak budak cari kuae pepene ku mamah beuh ka dieu Pak winungna di pepene satu ayah tutup pintu dua ibu buka baju tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru ditemal ku bapana prikitiu bapak lah tuh tibra wae budak teh hayu we rungsing yeuh ku bapak pepene ku bapana diganti cek bapana teh ping pong ibu mah kesak emping bapak main pingpong repeh bobo ping pong ibu muka samping ku bapak rek dirongkong masalah bu wawabil Quran yang ketiga anak didik bacakeun papatahan sing pinter sing bisa maca Al-Qur'an Pak Haji Raden almarhum Bapak Haji karena ketika bade ngantunkeun alam dunia Masya Allah putra anu 14 ngariung anak incu tatangga baraya ngariung saha nu bakal nganterkeun ternyata nu nganterkeun kabagjaan Pak Haji karena lain kiai lain ajengan iwati ti pala putra anu tenang Pak Haji karena mangantunkeun alam dunia ketika nuju sakarat engkak-engkakan sadaya pala putra ngariung nu maca Yasin nu maca surah Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir saur pala putrana bapak tong hariwang bapak bade ngantunkeun alam dunia yeuk bapak pala putra bapak tos ngariung Yasin wal Qur'anil Hakim putra anu istri putra ece anu awewe sadayana nyaketan Pak Haji karena bari ditalkinan bapak tuturkan kalimat nu diucapkan ku abdi la ilaha dituturkan ku Pak Haji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas ngantunkeun alam dunia nyawa dicana ku Gusti Allah ngalangkungan malaikat Israel Pak Haji ngantunkeun alam dunia ngantunkeun bojong asih ngantunkeun keluarga tenang sabab tos ngantunkeun pala putra anu diantarkeun kabagjaan anjeunna ku putra anu saro alhamdulillah matak ibu tong gengsik neng tong nyeri hati di pasantren tong nyeri di pojok ku batur majar santri teh sok budug Abu Haji bisa kieu ge ladang budug heula adi abdi bisa sok kaluar we teh ece ladang borok di pasantren alhamdulillah abdi ge pun biang teh gaduh putra teh 3 abdi pangageungna namina Aah nu kadua namina Beben nu katilu nu terakhir bungsu namina Cecep jadi trio ABC jiga kecap Aah Beben Cecep ece trio ABC ai tatangga abdi mah budakna Jaja Lili Keken jadi lamun ngagerowan teh Jali Ken daratang budakna teh kabeh da ngaruh atuh ece tina ngaran budak teh jadi budak soleh matak sing sarae nami murang kalih teh ulah kena-kena nyieun budak keur usum Covid lahir budak mangsa eta budak Udin Kopidin ari eta adina ojak jaga jarak ari eta nu bungsu Yati Bansoswati aya deui hamilna sok sisiaran wae ibi saeta budak nu pangageungna Nyi Kutuwati ari adina Nyi Lisawati eta nu bungsu Kuarwati ai tatangga abdi kasep budakna namina teh Gani dipanggil jang sanami meuni kasep Gani atuh jang ceng tari Gani teh tina Asmaul Husna tina Ghani make Abdun amoal cenah Bu Haji nyarekan molotot budak abdi mah moal make Abdun da abdi mah ngaran Gani teh lain tina Asmaul Husna tina naon atuh bapak abdi angga inung abdi nani jadi Gani oh kumaha ceng teh lamun inung maneh mumun bapak maneh iding muning leung kalau kitu eta leuwih goreng mah da geuleuh bapana tata inungna ai anakna teh jadi kumaha lamun bapana Abbas inungna kokom mama saya nami tanya Siti Maesaro anjing moe pare jadi Siti Maesirahnya Siti Maimunah di bawah papanasan jadi Siti Moe maneh didik budak laku Al-Qur'an neng Bu Haji ge kapungkur ayeuna mah neng mah babari aya Iqra Bu Haji mah kapungkur ngahejah inget bari mayunan damar cempor subuh teh bari nunutan kadinya sok tuturkeun tah ngahejah beja barba sing tarik beja barba sin JRC ya jabar ya hijikeun Bapak sia
tuluykeun ka PSku dal PSdu ali PSU sin jabarsa he jabarha hijikeun kudu usaha tinu tadi hijikeun Bapak sia kudu usaha torojol teh bapak nulak cangkeng nyarekan sia teh mapatahan budak nganung politik pindah ka bapak di papatahan deui ku bapak mim jabar ma teh jabar ta sin JRC ya jabar ya hijikeun mata sia jadi paha gara-gara mapatahan ikro ngaheja Bu osok ibu rumah tangga maseakeun budak jeung salaki tara ari pasea mah osok ta Pak osok pabaeud-baeud osok pabetem-betem osok tepuguh judul osok jemedud we wajar da manusia tuh abdi ge osok sakapeung pasea sakapeung tara wajar ibu pagede-gede hitut biasa ajaran ku neng isukan alah romantis teh anyar kawin geus lila mah boro-boro pasea ngineng pagede-gede hitut ngineng aya katu panuju era pasea jeung anak meureun eceuk ku anak salaki di dapur tut biasa we Pak da mamah ge ngarti eta teh hitut nyungkun aya katu panuju mah ngobrol we ulah sok ngagedekeun hitut temalan deui ku pamajikanna brot kop tah terojol anakna pret alah rumah tangga pagede-gede hitut teh yakin neng bakal gitu ayeuna neng nikah lah romantis teh enggal nikah segala rupa ge dimanja na motor ge menan teu kaok magajelig gemesan yang sakit enggak pret geus kawin mah geus lila geus teu bogoh muntang kana cangkeng dicarekan tong kana cangkeng eungap sia pinah kana tak-takna asa warang salebutut kana naon atuh muntang katukang kana behel ari ngajalekeun motor satarikna gedebut atuh ragrag lain mah ditulungan kalau dicarekan tah karasa nyeri cek aing tadi sia teh tong milu untung cung culungan maneh teu peupeus astagfirullah aduh ai keur bogoh mah teu kop deket mosan salaki teh ka abdi baheula aja kau gadisku yang cantik coba lihat aku di sini ada aku yang sayang padamu aduh dicocok reungit plok digebuk aa riet oskadon aya nama aa riet modar we sakalian ditajong teu noloh atuh da lumpangna kapungkur mah abdi ge deukeut meusan jeung salaki teh di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang aduh diciwit ping-pingna tepikeun kagetihan maleman pertama salaki sugan terek nyarekan dah henteu ditaros teh aa sakit enggak kalah diasongkeun deui ping-pingna iwit euy aya nama boro-boro wajar da ayeuna mah geus teu aya cin sok ibu bogoh keneh teu ka salaki ayeuna teu akang bogoh keneh teu ka pamajikan teu kunaon sababna teu bogoh da bogoh matara lami cinta matara awet da cinta urang masukkeuna ku seep lain setan ih manya cinta di dahar setan atuh aja Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik tong bakat sengkat acan ngadoa ibu teh hoyong barokah ieu acara teh tuh da jurig mah geuning geus sengkat balik ti heula da jurig mah sok sieun ku doa angkat tangan semuanya tanpa terkecuali kaluhurkeun pandangan ibu nu katuhu sok kaluhurkeun nu teu diacukeun berarti bau kelekna angkat sadayana aja naon ieu teh namina ramo sabaraha hiji jeung ieu sabaraha hiji jadi sabaraha sok pakai wiridan subhanallah 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 ieu nu bakal dihisab ku Allah al yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu matakna nu tawab oge sok nganggo panangan istilam kana Ka'bah bismillah ya Allahu akbar diciumkeun nu nyium hajar aswad sanajan nganggo dampal panangan bakal ku Allah dikasurgakeun jeung hajar aswad ibu teu acan ka Mekah ibu cium balik ngaji salaki tarangna sarua jeung nyium hajar aswad datang ti dieu sok ayeuna ringkus suku salaki talian leungeuna golerkeun komo salakina hideung mah anggap hajar aswad sok acungkeun ibu mudah-mudahan sing janten urang hamba Allah nu kenging kemenangan di payunan Allah urang sholawat terakhir ya kanana umat ibu emut doakeun sadayana keluarga besar almarhum sing saroleh pala putrana mudah-mudahan ece nu gaduh putra sing saroleh tingali Pak Haji karena didik anakku pendidikan agama sina cinta ka Allah cinta ka Nabi cinta Al-Qur'an sabab anu bakal nganterkeun ka bagjaan dunia jeung akhirat iwal titi anak anu
2 sodako jari, 3 ilmu anu manfaat, termasuk Pak Haji Iman di dia sakulawarga sodakona terus dipasikeun ka urang, pangajian nuju ilmu urang sing manfaat, pala putra ieu sing saroleh sadayana, putra ibu sing soleh, urang sing janten hamba Allah nu keing kemenangan di payunan Allah, angkat tangan sadayana, urang sholawat ya hanana di mana ya fadlu minallah, acungkeun curug sadayana sebat lafad al sallu ala nabi Muhammad. Awas bilih aya nu teu acan netepan Isa dugi ka bumi nging wa ka bobo netepan Isa heula nya. Bilih aya malaikat Ijrail nyabut nyawa ka ece, nyeri hate ece teu acan salat Isa. Yuk tuh, mudah-mudahan nu aruih ti payunnya sing dipergat. Pergat naon ece? Rahmat ece. Mudah-mudahan anu masih kene calik ece semangat dugikeun ka tamat ngadoa. Mudah-mudahan urang sing karing ilmu anu manfaat, dosa sedikit demi sedikit angkat kana pangaosan sing dihapunten Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan Bapak Iman sekeluarga sadayana mudah-mudahan sing janten tabungan catatan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu. Wabil khusus urang doa teh ingkang karakor Haji Mukmin Ainun Mubarak sami ti Tasik bade mulih deui ka Tasik, mudah-mudahan salamet di perjalanan. Ece nu uih mudah-mudahan sing saralamat. Mudah-mudahan sing bararokah, ilmu na manfaat. Mudah-mudahan ece sing salamet dina siksa kubur. Encan maut na oge. Mudah-mudahan jamaah sadayana hadir di dia syariatna Pak Iman ngumpulkeun hakikatna Gusti Allah Subhanahu wa taala, urang sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Cipeujeun jalan kabihbul malikupat di abonan, pepeujeun pamiwarang sululah ngupat ka abonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.